Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui muslimin muslimat, mukminin mukminat sareng Mang Cep Hendriana, Ustad Sontoloyo Ontolohod di Waduk Dharma Kuningan. Tayo Mang Cep kaduh tamu yo. Jalmi anu osok kuruj Bapak Sandi di Bandung. Sa kurang ngobrol Pak Sandi. Karena di pasar-pasar teh loba anu maruja. Ya loba nu teu murni beungharna loba. Usahana di barengan ku musrik. Iya, ku musrik loba anu nya anu muja kayu ya, kana buta, kana monyet loba anu. Kana teu loba anu kana orai loba anu. Ari pasar teh kumaha di pasar teh katingalina? Nya huluna kalau itu be jalma teh be awakna jiga jalma biasa katingali tapi huluna hulu buta, hulu monyet, hulu babi kana itu. Ku kiai mah bisa kacirinya. Atuh kun jalma pinter mah katingali bisa wae, tiap pasar pasti aya wae. Ku jalma anu bersih mah, nu iman, anu Di takwa. Bandung di pasar baru di mana-mana ge aya di pasar induk kana itu ge pasar induk Caringin. Caringin di Bandung. Teh nu beungharna teu murni sabarang lawan. Kudu nama kudu murninya. Kudu murni usaha. Minta ka saha? Minta ka Allah. Minta ka Allah, pan di luhur. Ulah musyrik. Musrik. Ulah meminta ka buta hejo. Ka monyet. Nya, kudu minta ka Allah. Bahwa atuh kita mah kan naon kada binatang-binatang model babi kada itu man kana orai man nya muja teh. Anak kuda ge pan aya. Aya. Aya wae kana kuda. Eta ngarah beunghar. Yang beunghar mah. Ari minta apa kudu ka saha? Anu ka usaha teh sorangan ikhtiar urang. Ari minta apa kudu ka saha atuh? Kudu ikhtiar Allah minta mah. Ka Allah. Bapak Sandi ka Allah. Minta rezeki. Ka Allah. Supaya halal. Jadi paekeun kate ka Allah. Lalu kita Saban urang natepan salat oge. Iya kana budua, iya kana stain. Mung ka Allah abdi nyembah, mung ka Allah abdi nyuhunkeun. Ngadoa, ibadah, muja sareng muji ka Allah, nuhunkeun ka Allah. Urang usaha ge ulah dibantu kuno teu pararuguh musyrik. Supados urang teh mulih teh ka Allah, ulah kasaran ka alam setan siluman. Sakitu ti Mang Cep Hendriana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.